sakumaha anu nembe ku urang sadayana kadang bahwa urang kedah syukur ka Allah Subhanahu wa taala, terutama nyukuran iman, nyukuran Islam, nyukuran hidayah ti Allah. Ulah eureun terus urang kudu bisa syukur ka Allah, oge nyukuran segala nikmat ya Allah. Imma nikmat anu karasana ku urang nikmat, wa imma nikmat anu dohirna musibat tapi hakikatna nikmat. Sabab gerjal manu iman mah musibah ge nikmat, yakni dibalik musibah teh gerjal manu iman mah adalah gudang-gudang nikmat ya Allah. Dan nu disebut musibah nu bener-bener keur jalma anu iman mah nu disebut bener-bener musibah teh nyaeta hiji teu iman ku Allah, teu dirizkian iman ku Allah, teu dirizkian Islam gitu ya, ku Allah teu dirizkian ihsan dina hirupna teh, ku Allah teu dipaparinan hidayah, teu dipaparinan taufik ya kana taat ka Allah taala. Nah, tah ieu disebut musibah nu bener-bener musibah eta. Allah ari kitu mah dibere gering, dibere rugi ya dina urusan harta, bana di PHK ya atawa cerai ya atawa kacilakaan ya, dibere kanyeri dina awak urang, terus aya anu ngahina, aya anu ngagolimi nu mateni gitu kan, bahkan nepi ka maotna ya, ditinggalkeun maot ku kulawarga, ku anak. Tanu kieu mah dina ajaran Allah ku Allah tos diwartosan. Ieu mah da ukur dohirna wungkul musibah. Tapi hakikat nama adalah anugerah, nikmat ya Allah, dihampura dosa. Ku Allah dipika deudeuh, ku Allah dipika cinta, ku Allah diluhurkeun darajat. Masya Allah. Malah teu sakedik anu ku Allah diangkat janten wali Allah. Malah di kalangan para nabi, para rasul alaihissalam ku Allah diangkat deui janten ulul azmi. Apaan eta teh ulul azmi teh? Rasul-rasul anu ku Allah dipaparinan musibah nu tohaga. Mung tiasa melalui eta, tiasa ngigelanana gitu kan. Nah, naon bae musibah-musibah seperti anu nembe disebatkeun. Eta hakikatna adalah nikmat anu tohaga. Allah, maka para kakasih Allah kusabab arapal yen dibalik eta musibah teh ayat nikmat, aya anugerah nu tohaga, aranjeunana henteu ngarasa sedih
ya dibere musibah-musibah eta. Malah aranjeunana seueur anu aranjeunana syukur muji ka Allah Subhanahu wa taala. Aranjeunana damelna syukur ka Allah. Sabab manahna neuteub kana kasayan-kasayan Allah nu ku Allah dijanjikeun. Pirakun teu syukur ka Allah taala. Aya sabalih ulama dugika nangtang kana musibah teh. Sehingga masyhur ieu dawuhanana. Aya qasidah kieu istaddi azmatutan fariji qad adzana lailuki bil balaji wa dhalamul laili lahu surujun hatta yaghshahu abus suruji. Ditantang musibah. Ya, saur anjeunana he musibah pekainya singnya we sakalian, singnya. Sabab sadayana jalmi-jalmi anu faham ya. Maka sadayana pada yakin musibah teh moal lila. Lamun musibah semakin berat eta teh hartina semakin deket kana rek leungit eta musibah. Ya. Ayeuna bisul pan keur mimiti keur ngakut mah nyerina luar biasa. Apan sekilas mah lamun leuwih gede teh nya sigana teh bakal leuwih nyeri. Kitu lain. Padahal leuwih deket kana naon? Kana bucat. Tadi mana geus bucat? Leungit. Cager di mana geus bucat. Naon bae kesulitan naon bae. Ku Allah taala henteu diabadikeun. Ngan kitu adat Allah ya, di mana bade dihilangkeun eta musibah teh ditarikan heula musibah teh kitu adat Allah. Matak mun urang ngarasa nya menang musibah dina naon bae teh Allah Subhanahu wa taala karasana ku urang nah beuki dieu teh beuki berat ieu musibah. Nah, sing ingat hartina eta teh mun bisul mah geus deukeut kana naon? Kana bucat. Sing hade sangka ka Allah. Sing hade sangka. Tah, aya cenah cara pikeun ngasakeun eta musibah. Alias mun bisul mah gancang asak, ameh gancang naon? Bucat geuning sok make salep hideung. Meh naon make salep hideung? Meh gancang asa supaya gancang bucat alias ke gancang cager. Tak aya salep hideungna dina musibah teh. Naon salep hideungna teh? Tos didawuhkeun malah dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta di mana hate geus ridho. Rela karena papasten Allah, rela karena musibah anu ku Allah taala diujikeun kana diri geus mangga nyangakeun Gusti rela. Di mana hate cenah geus ridho maka ku ieu berkah ridho ieu Allah bakal nyabut eta musibah. Lolobana jelema pangna heubeul meunang pertulungan Allah tatkala meunang musibah teh eta hate can bisa rela wae. Kan? Hate teh ngaganyel wae gitu.
Nah, satungtung masih kene ngaganjel kene, ya. Ya hati dina mayunan ieu musibah ti Allah, ieu bisul teu asak-asak. Sehingga kedituna jadi burung bareng bisulna teh gitu kan. Teu asak-asak. Ya. Ai jadi burung mah aya jeung leungit, heuda jadi penyakit lain deh jadi burung mah nya, kudu dituri deui. Tah ieu ridho ieu ya. Ridho kana papasen Allah adalah kunci ya anu jadi wasilah enggal dicabutna eta musibah. Ya. Allah